Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng simkuring dina acara ngadongeng. Simkuring bade naraskeun dongeng babakantun dinten kamari dina judul Cinta Ditolak Dukun Bertindak bagian kaopat. Mangga sadayana mitra saudara dulur salam dunya mancok mangga urang kawitan supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang luar carios anu bagian kaopat dina judul Cinta Ditolak Dukun Bertindak. Mangga kaparayu mancok. Kamari teh geus tatan geus sariap geus saraget si Kosim geus jeung si Bopeng arek ngajugjug ka imah Pak Haji Hasan eta di ditah ngalaan kalapa anu geus karolot. Bral atuh Mariang geus sariap geus saraget geus pada pasini janji jadi isilana bagus teu kudu loba catur deui cing laleo cing garedik bangun ulah rusuh dari nesnak. Peng lain neng Lisa we meuni judesnanya ka bina-bina siar maka awewe wae ieu mah digawe teh si ragrag si eta pemikiran wae awewe teh hayo ragrag ngalah kalapa lain gitu Peng atuh da meuni ngabibita atuh henteu atuh sia teh nyerakeun geus fokus we urang ngalah duit urang kuli urang mah jauh tanah ka langit ka Neng Lisa mah aduh komojong era kadun-kudunungan sakitu duit nitahan wae Haji Hasan ka urang. Yup atuh beda si Kosim teh teu loba omong jadi gadu bareng turun bangun rarusuh curuy wadah bedaunya roren teu kocapkeun di jalana anjau ka buruan imah Haji Hasan panggelana si Bopeng. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini terangin as. Mohon Pak Haji. Mohon Pak Haji dah supados rada rineh kitunya. Dan rada nyawa sehelang antosan tanggal kalapan nagari. Wah, sakudung di garing euy, geus panas kieu. Tah ngaropi heula tuh geus sasarap can di mah. Amu. Cikadekeun tah opieun teh jeung cikopina kadarikeun. Nya sakedap urang sayogikeun heula cikopina ari lalawuh mah tos siap. Mitra, coba kocapkeun gitu ya. Duduk katitu talang we bari gajing teko bari jeung mawa opieun goreng uwi meunang nyebar goreng sampeu meunang nyebar terus digoreng. Sok ngararopi heula ari barang gawe teh jeung Bopeng jeung Kosim ameh rada meh aya tanagaan. Atur nuhun pisan Bu Haji kakampi kelas sakedeung inyu heula kopina mah kena rela caina bisi baleui ayeuna termos mah nuhun pisan ya dicekap Bu Haji. Nuhun Bu Haji tos cekap emal si Bopeng Teu nanaon sok keun we nyalse barang gawe mah meh halus hasilna. Sok atuh Peng
sim sok aropi heula tah cai heula tah mitra atuh di nanti tetalang ke kedewak katuh rokok ewang kanu goreng sampeng jeung kanu teh culung kanu gelas ewang aduh ini nikmat pisan Pak Haji nuhun pisan ye dah udud sabungkus ewang dah jongjon barang gawena mitra teu boleh dibere udud wae sabungkus ewang tok nyarita Pak Haji Hasan ditujukeun kaduaan aralaan we nu geus karolot kalapa teh bae purag-purageun we da moal nanaon lah takana euy jukut aya purag-purageun kebrah kulon bisa makan tangkal nu loba tangkal euy ame teu bareula mohon mangga Pak Haji ya tema Qasim sok atepeng rek ngopi heula geus subuh euy sieu lain pemerkaan jeung mukuan rek naik deui teh saheula nu rek naik teh peng bae atuh kuring heula naik maneh di handap heula urang bebarengan we loba Pak Haji sabaraha tangkal nu bade diala teh loba itu aya kana 30 tangkal bae sakalana we heula nepi ka lohor ulah nepi ka wurit ulah waka gejol kabeh tuntut we da moal anggeus ku tengah poe ulah parat ka puri perang gawe malohor geus we lah hitung-hitung ngabedug we oh atuh nuhun Pak Haji siap lah pok si Qasim mun atuh Pak Haji bade ngawitan wae ieu abdi urang ala kalapa teh nuntut supadaos moal ngadaguan heula cikopi engke we cikopi mah tos ieukeun we tos ada tos aya bebeunanganana kitu kalapa ke bari lungsur ngopi heula oh atuh ari kitu mah teu nanaon pek teh teuing kuring mah da ada rokok ngajagrag kopi ngajagrag bae ngajak kopi simpen di dieu atahna kewe narinyuh sorangan hayang nya semohon Pak Haji siap nuhun pisan Pak Haji urang kawitan wae eta teh ngala kalapa teh oh sok cing arati-ati euy nincakna bisi leuheur keneh ka luhurna mah mohon Pak Haji mangga si Bopeng jeung si Qasim naremalan karena jatuh nyamperkeun tangkal kalapa darada anggang ti imah kitu nya atuh teu talalangke tak cinta rarekel da sidik geus bariasa osok naik kalapa tekung silila geus narepi dipucuk di luhur gitu ya tanggal kalapa habak samangar nu karot bari jeung dicekel sabelah alunkeun kanu pelebah aya tanggal eueuh sangkan teu bareula jeung sangkan teu paburusa teuing ucapkeun si Qasim sarua si Bopeng baru deui pindah deui tanggal kitu jeung kitu geus meunang 10 tanggal leuwih genep 12 tanggal malahan si loba ngabarak kalapa aya anu kanu teu kanu heuri aya nu kanu heuri tapi berkah kalapa nu beula tarurun we atuh geus rada meunang 12 tanggal
Geus tarurun deui geuning. Menang sabaraha tangkal nu kalah? Aya 12 tangkal mah Pak Haji. Wah, alus barang garawe teh euy. Tah eta tah ngaropi heula, tah cikopi sok tinyuh tadi teu kaburu mah, sok tah tinyuh. Atuh mitra dua kakak nu cikopi nyarokot heula gelas tadi nu tadi diareusian deui ku cinte cing lalegu kula bangun nu hanaang dak 12 ewang. Wok kanu sup goreng sampul menang nyoba. Cing cala lepek terus satu minum kopi peng arek kopi mana mun arek sakalian orang ninyu dua. Oh lah sok ninyu we urang ge hayang ah. Oh atuh sok bae kan kuring nyeun Atuh kopi kuruduk tekung si Lela kuruduk ni Dewi. Naha neng teh sakola neng ningon pan mang oi lah nyanya kumaha ieu kalapa teh kumaha atos neng kalapa mah tuh ame 12 tangkal kalah duka sabariji-barijina mah alah menik garancang di damal teh akang ada atuh pagawean nih kok si bope oh atuh neng Dewi nyai mane mah teh ngerakeun pisan kana golongan nyebut teh ampura atuh salah ai kok si bope neng ngaleut neng mang sok lalajengkeun atuh cing raraos cing kekengan ngarupina nya katampi pisan ieu nuhun neng Tegung si Lila Neng Dewi teh kajero deui dan Neng Dewi mah kitu adatna alus jadi somea kasasahan aya ge nu ngaliwat terus lanjutna bari jeung meneleng terus ngadilak nyaeta Neng Lisa anu dipikahayang ku si Kosim teh rada lamun GR mah cek zaman kiwari mah GR gitunya ningali nu geulis. Abah abdi bade ieu naon teh bade nyarios ka Abah Ya caritaeun naon bisa rada kurang resep mitra kaciri Haji Hasan ka Neng Lisa wadatna kabawakeun teuing hirup lila teuing hirup di kota jadi kurang resep bajeng bahasa tata krama teh asana teh jadi ungah adat sakola di kota teh lain leuwih abah adab ngadon jadi kurang hane akhlak kadeuy we lah diomongan mah obrolkeunan mah kadeuy burit we ari nyalse ieu mah sidikeun nganungguan nu ngalak kalapa meni Abah mah ka abdi mah meni asa beda pisan lain beda tinggal ya tuh kolot ke barang gawe maneh teh kan itulah lain kedua sang asong kawa anu digawe teh barang opina nauna lain kolot we hoream teuing ka jelema kitu eta kitu wae sia mah kan itu jika sok geus ka imah ka jero leos atuh Neng Lisa teh bari jametud hasung ngadilak kadua lalaki pangpang nama kasih Kosim lamun teu ieu mah ngarekep we gitu kasih Kosim teh geuleuh newa senepokna teh aing meni ngewa ka jelema eta keur jabrik teh meni cengok
maos cegos kesebeleun gerantos hatena gerantos hate Neng Lisa bari jeung ngaleos ka jero geus eta kumpulkeun kalapa teh bisi kaburu burit bisi kaburu adan pang-pangna mah lain burit kaburu adan lohor ari geus ngagunuk mah kajeun we tak gunuk dipipir we tah dina eta balanongan paranti nyimpen pare ari moe teu kahujanan eta mah pan di giuhan gunukeun di dinya we sim peng mohon Pak Haji mangga urang ieukeun urang gunukeun oksi bokes oksi kosim mohon Pak Haji urang ieukeun lah pilih ka bujang adan lohor pilih ka lohoran oh jik mitra cing karakterna teu talalang kayak gininya dimimiti tangkal kahiji nepikeun ka tuluy anu murag mah diantepeulan nu narapelna mangar mah dibawaan jingjingan nama jeung mangaranana menang kana kurang leuwih aya kana 20 mangar canu marulag digunukeun kana karung menang kana 3 karungna disimpen heula ajeun isuk we cenah geus beres kabeh arek dialat tapas lama teu kakocapkeun waktuna keur barang gawe ngagunukeun kalapa mitra gancangna carita geus beres Haji tos beres kalapa teh sadayana digunukeun heula di eta balanongan paranti giribik caket giribik di dinya oh bener di dinya mah kairisan bari jeung lalega di dinya mah oh alus karek sabaraha tangkal kala teh aya 12 tangkal Pak 12 tangkal Pak Ji oksi bopeng lain rek di duitan ayeuna bayaranana arek geus angeus kabeh hitungan arek dihitungna ah kewe Pak Ji tos sadayana kala supados puguh kitu ari tos beres mah oh atuh alus kitu we sok atuh tah ari geus beres mah tah dudu heula nyalse heula we keun da aya karek aya setengah jam deui mah leuwih malahan mah keadaan mah sok we ngareureukkeun heula kacape oh Pak Haji Hasan mitra Pak Haji Hasan mah jelemana sok resep tutulung kanu butuh tatalang kanu susah tapi ningali ketak anak-anak nu awewe nu cikal manehna mah amekeun pisan beda malahan mah kanyaahna oge Kanyi Dewi saruana jeung indungna kurang resep kanu kalakuan Neng Lisa kocapkeun anu garawe marulang isuk cenah dituluykeun deui Pak Ji abdi teh mulang we atuh anjing ka dieu deui geus we bae hitung ngabedug we balik heuh bawayah kieu we baralik anjeun isuk tuluykeun deui mohon Pak Haji abdi wih sadaya duaan ieu bade arwi tak udun mah anger bawa we jangke di hari mah maneh komo pan boga hancak keneh jang isuk pai isuk mah dibere deui we ulud mah teu nuhun pisan Pak Haji bari jeung kadawok lain kadawok nyagap kidunya kanu udud hiji ewang jeung nyarokot sahanca maranehna masing-masing teu kakocapkeun anu duaan cing laleos uluk salam ka Pak Haji dal we tuluy marulang kocapkeun teka ayeuna urang kocapkeun Pak Haji anu rada ngegedur amarahna amek kanu jadi anak
Amu ka dieu sagedeungmu. Oke sekedap abahna aya naon kitu. Oh ka dia aya piobroleun ah. Biasa terus kuring mah. Kudu ke mitra ditalangke. Amurok kaya teh nyamperkeun ka salakina kahadiasan. Aya naon kitu abahna? Lain si Lisa geus urang cenah eureun we kuliahna. Nah, perubahan ngadon jadi kawas mun lalaki mah jadi baragajul gitu, ngomong kurang ade, kurang ajen kasasama. Meni asa aing hirup di kota. Nyeta gitu abdi oge asa hariwang. Beda jauh jeung neng Dewi mah. Nu bungsu Dewi mah jeung nu kumaha gitu oleh akur we. Si Lisa mah salah. Oi ting. Ya mah ditanya ku dewek ada amok mitra jasan. Teka kocapkeun panon poe maju ka kulon kira-kira pukul 3 lah. Sagedeung deui keadaan asa. Pak Haji geus kacai tatang-tatang arek persiapan yang sholat asar. Yang geus boga perhitungan gitunya geus kebiasaan. Sagedeung deui ge bakal aya adzan asar. Bener mitra teh ieu tekung silila ngong aya nu adan di masjid. Geus sakit geus siap Pak Haji. Mana amuna abah ka masjid heula nya. Mohon atuh sok abah kade di jalana. Oh atuh gitunya. Yo abah mangga heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bari nyamperkeun. Pantosan tutupkeun. Tulakkeun we di jero. Cahaya tamu jog geblus teu pugu. Aya teh ditulakkeun mah. Sahandeun aya ditulakkeun mah meureun ka katrau. Nya abahna keun ku abdi urang tulakkeun. Betalangke tulakkeun cetrek selot dipasang kunci Allah di selotan. Teu kitu ieu leos deui ya teu panjang carita leos deui. Ya amu teh ka dapur da rek popolah malahan mekenyang. Jeung masak jeung Nying Dewi malahan. Kudu we atuh lanceukna. Asa kabeneran eueuh bapak. Amu nami ka abdi teh si abah mah meuni jiga nu ngewa. Teu nyai make jeung kudu ngewa da sidik sarua anak. Boka Neng Lisa, boka Dewi oge sidik anak. Lain meuni asa meuni mangmeunangkeun we kanu digarawe teh. Ari nyai nya. Ari kanu digawe mah da kudu kitu atuh. Harapna kudu disuguhan, kudu dibere ngopi, ame bener gawena tuh tinggal geus menang 12 tangkal aya satengah mobileun masuk treukeun setengah truk. Dialaan ku sorangan meleheung mun bisa. Untung aya nu daek oge zaman kiwari. Nya abi mah kurang suka kurang resep kanu hijina teh kanu jabrik. Ini porenges asana teh cengos. Bari jeung dulak delek suraseuri jiga nu kawas nu ieu
bae atuh da meureunna lain batur sakolanya nih eta teh keur SD roream deketan si Kosim ke sekolah lagi pangbodona gitu nyai buat ting ayeuna mah geus pinter da sidik geus gede malahan mah deui naik tangga kalapa ge bisa naon awus sumur menang manehna menang maranehna tong kitu ngewa jadi awewe mah hayo ge gara karasana mah omong ngahina kalalaki kade ulah omat jaga caritaan ulah sampai ke nyaritekeun hate lalaki mun atuh eteh menih kitu bae kitu wae padahal mah keun we da teu naon roream Dewi ngareupanana ge ningalina ge halo mitra hapunten wah geus nakabujeng saya anjing urang teraskeun deui dina carios cinta ditolak dukun bertindak ye bagian kaopat anjing bagian kalima urang teraskeun dina acara dongeng Sunda nu dibawakeun ku Sim Kuring kanggugun dina tong hilap punten nyuhunkeun dibantos di like di komen di subscribe dina channel Sunda Bandung Kidul sakitu nu kahatur hapunten nu kasuhun ka para saebu para ahli dongeng gitu nya para senior abdi mapangud ngarumaoskeun diajar barelo naskah oge salah kadarna nu penting mah mugia katampi dongeng sakitu nu kahatur ke Sim Kuring tong hilap di subscribe di like di komen dina channel Sunda Bandung Kidul sakitu wae nu kahatur di Sim Kuring assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mangga mitra